Sen! Dah, siap mah dah. Gimana mani lulu teh sia teh. Jadi aing capek yo. Aduh. Allahu Akbar. Si Hasin, ada syahir teh miskin-miskin ting. Begal. Ah, Non Pak, cocorowokan. Bapak. Teu make tajwid eta ngomong teh. Yo, Pak Haji Mayung gitu. Teu sopan ngomong teh Hasin. Alah, sok kilap Haji Mayung hapunten. Haji Mayung euy, di dieu geuning. Heeh, engke mah kudu sing ingat, lamun datang nu kieu teh Pak Haji Mayung, cukup geus genep kali mau ngaji lagi. Lain yo. Aing mah euy jeung aya tamu. Aya obrolkeuneun ka di dinya teh Sin. Ah, cikal betul lah Pak Haji Mayung, ayo obrol kono naon. Tapi kumaha Haji Mayung euy? Urang dengekeun heula. Kang ieu kawahasin. Aing mah euy teu biasa ungah ka nu kieu teh sabenerna mah tapi penting hasin urang teh. Tapi dari kudu asup mah euy. Kotor pagi sarung mahal. Alah, Pak Haji, hayu we kalebet lah wios kieu-kieu oge, nu pami peryogi mah. Keun bae lah da kabeungetan ieu ku Hasin mah. Ngan ieu Pak Haji mah aduh aing mah euy. Duh aing biasa leumpang dina granit, ayeuna leumpang di nu kieu deui ha. Mangga calik Pak Haji Mayung, mangga calik. Geus dilap ieu mah empel heula atuh pan. Yeuh, nu datang teh orang terhormat. Menyam. Astagfirullahaladzim. Sok empel heula empel. Kakarek diuk sok buru. Astagfirullahaladzim, mohon kayak Pak Haji nya uangnya nak kelap na abi. Buru lap itu. Terus Pak Haji mangga kantun calik Pak Haji. Geus asup euy, Haji Mayungna urang intip ya. Euy urang intip. Heh, hari didinya teh mana? Kali penting, ieu mah penting. Aduh keluar. Ieu mah penting si Hasin 4 mata ieu. Itu. Sok itu. Hasin, ulah sok segala ditarima di tamu maneh teh nu kara ditu kitu wae ditarima. Ieu mah penting ye, nu kieu tarima tamu mah. Aya naon Pak Haji teh ka dieu teh? Keur saeun naon Pak Haji? Sok kamera. Sok. Lain ye Hasin, hampura ye. Jeung kudu bungah ye katamuan ku jelema soleh, ku jelema bagel heuh. Tapi Pak Haji penting ieu teh Hasin. Aing kumaha nyaritakeunana euy. Batur ieu teh. Usah saya di Hasin. Ya Pak Haji abi nyalira da pun bojo nuju ka pangaosan ieu teh. Yo dengekeun heula ka dieu dengekeun heula. Pak Haji, ieu. Aing awas mun dibeja-beja ka batur yo. Pak Haji ditarik kawin tapi ieu nu Pak Haji barangna rada lemah ieu pentek minta bantuan ka didinya peda cenah bareto ngadenge pernah cenah kitu. Oh, Pak Haji teh arek nganggedean bobogaan, geuning lemah pantesan teu kawin wae. Ieu mah informasi teh halus ieu mah geus lah. Lah, sok. Montong dibeja-beja teh Haji. Ieu mah rahasia. Klik ka manakeun kehormatan Pak Haji. Beunyeun, siap. Paing awas. Atuh kantun sumping wae Pak Haji ka Pak Haji Royani atana Pima Irot anu alamatna di Pelabuhan Ratu Cisolok Sukabumi Pak Haji. Geus mal bireuk deui eta mah. Hasin. Eta teh bener Hasin alamat eta teh sebenarnya Pak Haji Royani. Ya asa kakarang ngadenge ya Pak Haji mah. Awas ya Hasin lamun bohong. Pak Haji pan kawin yo. Aing ku pamajikan. Sing bener ha? Sing bener. Atuh modar Haji aing teh dikakesek wae kieu macing atuh. Lain kitu Hasin yo. Pak Haji teh atoh lamun meunang alamat kitu mah. Jadi engke Pak Haji rek ditu. Tapi Hasin ieu rahasia. Oh, ulah dibeja-beja. Cilaka lamun Pak Haji engke apal. Mun cenah kejantanan Pak Haji lemah kan erang ke Pak Haji. Mata kadek oh. Ieu rahasia yo. Nuhun pisan nya alamatnya. Sami-sami. Dulur. Atuh menang duit kitu mah nya. Oh. Bisa disebutkeun.